Bade belum. Nah, ya teh bawa ke si Aceh Drupandi di kemah. Si Aceh cenah ngalaksanakeun sumpahna di angir ku getih si Dirusasana. Baik lah. Kade bae sia. Hah? Kade bae. Oh, atuh. Ayo nah henteu gitu menit pas. Tuh. Anjir. Tunda lampah eta kacarios di palih kaler. Ya eta ieu sang kuning diiring ulah dia belakang tamas semata. Tarung sareng sadewa silih temak ti katebihan. Oh, ya sadewa. Aing nyaho keur bebenyit. Moal ngejat satu yang biasa. Hancur siapa nawa payah we. Jamune kuning wis lawas ketemu maning yo mas. Ketemu maning wae. Jambu Jambu alas palimanan wae Pak Iwan ketua Karang Taruna Jaya Mukti. Jambu alas palimanan wis lawas kulo kedanan Pak Haji Martin kades Jaya Mukti. Pak Jais kades Agar Mukti. Kula kedanan iwak pindang campur daging Pak RT Amin Cikarang. Suka lebur dadi abu tinimbang dijajah beli. Aduh Bapak Suherman Balaka warna tim belak bare ning lili bos karusu iruk ning dunya kudung aku ning sabar rawakan aya Bapak Haji Bapak Sulaksa
kelar dilipur-lipur orang bisa kembang biru kembang witaran kulau milu bagian sesarapan aduh pacama ibu lurah pasir Tanjung kembang biru kembang widara Mas Herman Balaka Mas Herman Balaka kula melu bagian susana dari ibu belum panangkau hati panas digawe ngomong Mas Dendi
kuning anu nguntuk pikeun ngayonan Yuda jeung Sadewa. Sadewa mangsa ayeuna bakal dipetik pati piala nyawa. Utang pati bayar pati utang urang bayar wirang Sadewa aing nyaho bebenyitna kewe. Pengalaman melalui teh aing sanajan maneh geus ngelehkeun bangsa jin kukutan aing ayeuna mangsana aing pikeun ngayonaan Yuda. Awas ya aing bakal nyiluman ngabongohan si Sadewa ditembak sakune tong susulputan syahulnya sanajan pinter ora katengar bicara katara pun jule apa boga jin boga naon teu sieun lain ya hampir-hampiran juragan Sadewa enggak nuhun salamun sawang surah doa nemeh teh naon pula ngirim jin 2 udah hamun wartoskeun maka abdi talian ku abdi duanana ge iya urang puput jin kitu mah geura kade hati-hati maneh mundur bisi kabongohan ulah sisa kuning mah licik kade sumu asawi os tenang we kulan wong becik kacicik teu bakal katara nu salah mah wong becik bakal kaciri tenang asal urangna istiqomah teu aya deui cing ancek pancek ulah ungut kalinuan ulah gedak ka anginan kitu saurpun bapa ge kulan oh kitu semua bakal taluk lu kitu masa bersihkeun we mana ya ulah aya dengki naon-naon tapi urang mah cing inget ka emut kana kewajiban we kulan nya tapi tenang tukeun bener sang adil ulah duwi kaseterasan kajahatan teh meuweuh kitu cek abdi ge mundur Sadewa teras-terasan ngincer sang kuning ka mana lompatna. Ebreh yen sang kuning teh aya di sapengkereun wala dia bala tamtama. Lahaja di benteng ku tameng-tameng. Itu kaayaanana bari jeung teras-terasan ngabongohan nembak. Ka Sadewa piala bongohna. Hampir-hampiran jadi mangsa sakuni so suci sahirup dina sela-sela katempoh wae yakin eta baju si sakuni utang pati berpati utang wirang bawirang bongan manehna ngalicikan aing oge bakal datang ti satu kangenan eces jentre pertelan manggoleng pundukna sang kuning katingali ieu sia rasakeun bangsa
si kunaja. Kuni aya namanya. Baru karena kumaha bener sia. Sok pawas awas. Rek ngalawan kakolot mah si kurang ajar. Timbalan. Selamatkeun aing. Sadewa. Kamana bisa si kurang ajar syuk nyebutna. Plastik kersayang tumampar. Gigi. Atuh ieu panah Sadewa nyasar. Kena pisan kana tak-takna. Ingat sang kuning kakenaan ku panah ku. Gusti Allah. Sorakan ya. Sakone lomo. Allah silakan. Dunungan siapa nabi? Kurang aja, wih, disampai. Wih, bapak siapa sakit lagi? Musik siapa yuk? Bila licik Sadewa, licik kurang ajar, licik. Yang tawisna sakuning nuju kokosehan kakenaan ku panahna Sadewa bari wala dia balatam tama sorak amal-amalan yen netelakeun sakuning sampun kena ku panah sorak dia sakune robo darah sia kurang ajar. Anak sia si Dursasana. Ampun kasih Dursasana anak ini. Anak moang kasih. Geus jiga lama menang salah sia. Uraja waktu balik tunggi lagi. Ampun anak ini. Gara-gara sia setan. Pandawan yang syarat 12 tahun, 1 tahun nyamur. 13 tahun aing jadi budak. Hah? Gara-gara sia? Bima, ampun Bima. Plastik kersayang tumampara. Memang sumpah na Bima pikeun ngabebekeun sarehamna sang kuning. Sabab ieu anu jadi bibit rurucit inu rusuh. Yakin mangsa balitungan dina Bratayuda. Wah! Bima! Wah! Waya! Wah! Sakure namo. Iya. Barang ngadangu
Sang Kuning sampun masing pati Dursasana korban di pihak Pandawa aya nu ngalung-ngalungkeun topina helm jeung sajabana uyah-uyahan ti pihak Pandawa yen Pandawa aida kaulan bukituna Suyudana Raja Astina anu aya disapengkeun pasukan barang kejadian kitu lumpat sakalumpat lampe jadi ana apa kanggo wilujeng jadi nun nanging Suyudana lumpat ka kemah panitipa kemah pamajikanana nya Capanawati situ Duryudana lumpat di pakarangan diberi baik ya datang nira tangga demane opak kulinggang rata datang nira tangga demane opak kulinggang rata ke sumakaturan dawuh kaula nun ditampi nuhun ku akang kunaon geuningan nyalira soak akang teh meureun kadangu bieu sorak ambal-ambalan ulah dia bola tamtam uyah-uyahan paman Sang Kuning masing pati Dursasana korban Panawati akang teh geus uhanalkeun saha aduh nyagakeun sadaya-daya atuh ka Prabu kedah kumaha ayeuna minta karidoan Nyai karidoan kumaha wayahna we nagara Astina teh urang pasrahkeun ka Pandawa bener urang buburu we sanajan jadi tukang ngoren ge teu naon kumaha Nyai maksudna ya nagara Astina urang bikeun akang teh hayang keneh hirup nagara Astina kedah dipasrahkeun ka Pandawa iya nah kawina-wina teh sadaya teh kagungan emutan nah ieu teh Astina teh nu saha iya anu urang sadaya teu bisa ada kriminal buat ai sadaya ka Prabu lali kana Purwadaksina Purwa wiwitan Daksina Wengkasan kapan sini paheula kaula teh alim kasanana teh alim da salena teh teu kasep kaula teh maksakeun maneh naik oge tiba heula kaula teh diolo-olo naik ka salena teh kaula teh salena teh kapan goreng patu tiba heula oge bibir ceding jabat dijading zaman ini percis sapu nyere baik itu kapan eta mas kawin nagara Astina ka kaula nganu harti Astina teh nu kaula coba eta si eta nepi ka kitu tetapi tiba heula ge kaula mabogoh teh ka Arjuna bongan saha atuh Pandawa maka dihina Pandawa di sangsara dinyeri dari lamun kitu memaneh teh bogoh kana harta bongana kaula teh nepi ka diolo-olo di kumaha-kumahana bogoh kaula teh teu suka kaula teh teu sudi sabenerna kayana geus kieu nagara Astina madanu kaula mas kawin salina ka kaula bikeun Nyai bikeun nagara Astina moal
Allah buru-burunyi urang bikin supaya kadengeun ku Bima dipaehan saja pamajikan anak wae Allah tubah lumpat deui ti kemah mana tanggung jawab ke negara mana tanggung jawab ke masyarakat aya pamimpin pengecut borangan sia izin jeung aing lamun bener kitu ayo break saja lompat ka pimpin wae bikin buru-buru orang bikin Allah na yang awewe awewe matre maneh teh Banowati ampun teh Raka Prabu nanaonan atuh make ngayakeun kikiran da bukti nama geuning kitu jadi anjeun teh teu tanggung jawab kana kasalamatan negara jeung bangsa dek dibikeun moal Banowati moal lompat ka mana sia edan wah bener stiker sayang tumampar dina jalan satapak aya jalan nyaga Ari Banowati malumpat ka palih kulon si Yudana langsung ka palih kidul soak ningali Bima anu ngagidik budak-budak ti ka tebingna aduh Suyudana terus apruk-aprukan ya eta soak wayana ancaman Bima Suyudana pijalanon buntu kahanapna gawir mana lumpat tapukuh ka itu ka di jungkrang itu kayaan nanging bakating kusieun komo ngadenge suara Bima lumpat ka mana Duryudana Allah negakeun diri si Yudana luncat ka walungan ampun cuprakan si Yudana akhirna penak sareng curug anu ieu curug teh tarik pisan caina aya kasempetan si Yudana pikeun nyumput di satu kangen cai anu nyurug Bima katatang koteteng ningalian si Yudana kamana lumpatna nanging isapangkeun kresna ningali kana kajadian ieu omong ka si Yudana lajeng ngagunakeun kabataranana
watak wantos kresna dudu wong samane manungsa terus sing madut rahing kusuma titi sing andana wirih rahing dewa kamanusa nyaeta napak dina cai nyamperkeun ieu curug anu sakitu tarikna dihin pinasti kersah yang witi wis kena dihin pinasti kersah yang witi suyudana paringa hod-hod tiris di jero di satu kangen saya anu nyuruh norok tok gadona barejeng hate kasiksa ras ugarwana parantos nongong lukang ras emut kadulur-dulurna anu parantos kuhugur di medan tempur perlayak di medan tanalaga katingali dina bayangan ngajajar baraya-baraya nacing bararakaka terus-terusan bayangan sadayana katingali papalatakna potong turna seblak takrak itu kaayaan suyudana hatena terus-terusan kasiksa tulak-tulampak dibadiin maaf hate da puguh hate dipangpalerkeun gehese dulur-dulur nu geus bararaot ngaremongan cing bararakata ampun tubuh Sang Nalendra Prabu Bakara Kresna Manusa titi sing Wisnu ngagunakeun kawisnuanana nyaeta ngajempekeun sora curug anu sakitu tarikna kalayan ngadak-ngadak cai anu nyurug teh mengkor molongo lempengan suyudana kalayan sora leungit kadanguna ku Kresna jadi tiis cempring paripurna nur cahaya sesekar ningwang sakaya gelang kumilan nur cahaya sesekar ningwang cahaya kehilang kumilan
Sesjen trepertelang Bang Bolet Raraina Suyudana paenteng-enteng jeung Raraina Kresna. Tubahan. Raka Batara Yai Sampurasun sampai Raka Batara. Kunaon da ieu putihna? Tobat ieu sorat surup jadi jempeki tapi caina mah terus ngocok. Teu isin Yai ku cai. Cai ngajugjug lautan di luhur gunung di mana cai di benung kajen caah leleberan tibatan pegatnya lampah. Salira teh hiji para ratu meka yeuyeun para menak meka serap kolot geus budak erak deungeun meka deudeu. Kasohor Raja Astina Raja Berat Beungan. Tapi kunaon salira bet lancah linci loncat mulang udara tidak teringana. Jadi pengecut. Jadi letik burih. Kumeok memeh dipacok meyuni hayam kabiri ngeplek jawer ngamang janjang. Ampun Raka Batara. Kaula teh seja taluk dina waktu ayeuna pada nyangakeun we negara Astina. Malah negara Amarta anu hasil tina judi kaula. Mangga nyangakeun asa kaula salametkeun Raka Batara. Atuh sae keneh tuang rayi sadayana anu parantos gugur di medan tempur perlayak di medan danalaga. Tibatan anjeun salaku raja. Bakal dicatat ku sejarah anjeun jadi raja anu lancar linci loncat mulang udar tidak telinganak sapanjang dunya ngadeg anjeun bakal katulis dina goreng. Alasan naon pangna anjeun nepi ka kitu? Kapan janjina Bratayuda teh kudu eleh salah saurang. Nya kaula geus rumasa eleh. Lamun eleh kudu gelut heula. Eta hartina kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri. Ampun Raka Batara anu jadi alasan pangna ampun. Geuning ari Pandawa gemelang limaan. Kaula mah sanajan 100 tumpur kabeh. Nganukur kari kaula deui. Aya kitu. Nyada moal kuat kaula ngalawan limaan. Ai dina perang Bratayuda ieu teh perang adil. Hiji lawan hiji. Anjeun bisa milih mana pilawaneun. Dek Yudhistira, dek Bima, dek Arjuna, dek Nakula, apa Reksadewa. Pilih hiji pilawaneun anjeun di antara anu 5. Carana lamun eleh hiji Pandawa, eleh kabeh. Sabab anjeun nganukur sorangan deui. Kudu tuntas sagala papasoalan oge. Jadi kaula teh kudu milih lawan salah sahijina. Kapan salira teh hiji raja anu sakti mandraguna. Tuang ibu parantos masihan kasaktian ka salira. Oh jadi lu sejenna moal manglawankeun. Moal. Di mana anjeun milih Yudhistira, gelut jeung Yudhistira, Yudhistira eleh kabeh. Kompor teh. Milih Bima eleh kabeh. Kadang-kadang Duryodana emut kana Purwa Daksina. Purwa wiwitan Daksina wekasan emut.
yen diri nyaeta parantos disorot ku ibuna nyaeta hiji kakuatan orang anda beraja ingkang tumama moal aya pakarang nu bakal terang nanging waktu sarita disorot ku ibuna ku